R.A. Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884. Pupus di Tasikmalaya 11 September 1847. Nyaeta tokoh anu ngarintis pendidikan keur kaum istri jeung merupakeun salah sahiji tokoh pahlawan nasional. Dewi Sartika dilahirkeun ti kulawarga priyayi Sunda. Nyi Raden Raja Permas jeung Raden Somanagara. Meski ngalanggar adat harita, Ibu Ramana keukeuh nyakolakeun Dewi Sartika ka sakola Walanda. Sapupus Ramana, Dewi Sartika diasuh ku uwana nyaeta lanceuk ibuna. Nu mangrupakeun patih di Cicalengka. Ti uwana anjeunna meunang didikan tentang Kasundaan. Sedengkeun wawasan kabudayaan barat diperoleh tina berkat didikan Nyonya Asisten Presiden Bangsa Walanda. Ti taun 1802, Dewi Sartika tos ngarintis sakola kanggo kaum istri. Di ruangan alit, di pipir bumi, ibuna di Bandung. Dewi Sartika ngajar di payuneun anggota kulawarga anu istri. Ngarendah, masak, ngaput, maca, nulis, ngitung, jeung sajabana. Ngajadikeun materi pangajaran harita, sanggeus konsultasi jeung Bupati R.A. Martanegara dina 16 Januari 1804, Dewi Sartika muka sakola istri kahiji sahindia Walanda. Guruna 3 urang nyaeta Dewi Sartika sareng dulurna Nyonya Purma dan Nyi Uwid. Murid angkatan pertamana 20 orangan. Ngagunakan ruangan pendopa Kabupaten Bandung. Bulan September 1828, Dewi Sartika ngayakeun peringatan pendirian sakolana nutos 25 tahun. Nu saterasna ganti ngaran jadi Sakola Raden Dewi. Ku jasana ieu Dewi Sartika dipasihan bintang jasa ku pamarentah Hindia Walanda.